sebagai Pak. Sapalina biasa ngadeg rombongan biasa ngadeg lagi bisa pangkeren di panganten papagan sok palipayun pangan Sumangga urang kawita nyusu urut mapai tilas naratas tabak baheula zaman Kisunda nemu adatna tetekon kabamatian malangtungan prosesi upacara adat bapak calon pengantin sumangga urang kawita. Di antara tanda-tanda kekawasaan anak yen geus dijadikeun pasangan hirup ke anjeun kabeh sangkan hirup anjeun aya dina kating terimaan surat Ar-Rum ayat 2 hiji. Sampun kanu maha agung nu kagungan pun payakun jeung kadang siapa ngaresana para kumalar kawasa di langit pating kareutip di bumi pating kolisi kumalar ka alam lahir bari moji syukur kanu maha agung anak aduh alhamdulillah bari moji syukur kanu maha agung karena alhamdulillah raja doa raja munah sanu bari rasa masa dina hati anu masket dina iman dina Islam Muhammad
ya Rasulullah Allahu Akbar. Bagian teman mulia teman Nabi Hadura Rawo. Bagian teman mulia teman Nabi Hadura Rawo. No diantik di kamari bilang laman kasih banget. Kita untit kanu ini sudah kesebaran gereja. Nuhun Kasep hidup satu di papat antayan mojang diringan yang digadingan di papat antayan mojang diringan tur digadingan aturan wilujeng sumping Kasep wilujeng sumping mani bunga mani bunga mani bunga mani bunga mani bunga mani bunga aduh ayo para maya para mojang di pengker aya payung urang bagakeun mur payung geura bukakeun urang jajah ku tandang jeung halian sok asep bagiakeun payung teh hiji pangiu-iukeun hidup supaya hidup ulah kapiuhan mangga wilujeng payung agung gelan kuning sing baranyai payung teh hiji gambaran disawuhu payung nutup tanda sujud kalau Maha Agung Hanuman aduh kamu akan ada rewas atau oman siapa ponis ayah kenteng mah tuh tinggal liakan calon pengantin pamangan para tua suping oman yuk geura bagiakeun apaan aja teh hiji pangjagan keur calon pengantin pamangan bisi aya mau ngamuk gajah menang maneh bagianana gitu sok anu mana geura papakeun ku anjeun bisi aya mau ngamuk gajah menang sok hidup bagianana bangga lihat
aduh hari mana tukang ganggu aduh aduh capek euy aduh kula dina waktu ayeuna kabagtiakeun ka hidup anu namanya supir aturan bagian kula dina waktu ayeuna kasep mangga di handuranan linggih mangga di handuranan linggih dibagiakeun ku kula dina waktu ayeuna wilujeng supi pakarsa olahraga ageung TV panganten pamulan wilujeng supi ka ibu ka apaan awalnya teh ngatur entong kasep nanaonan teh pake kusiwal segala aduh isi ulah kodok nanaonan ulah tong kodok boleh share yang juga derek merek tuh gini bener punten heureuy kula mah heureuy ayam paribasa Kang Agus mimpi teh kudu amit malak teh kudu bebeja apa aya kaca paribasa unur kudu katingali punu datang kudu katingali tara nyangakeun tahiyatul kaislaman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berang teka capi umur sarana teh. Sekali dia nyanggakeun tahiyatul kaislaman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun. Keprokan atuh keprok. Hatur nuhun. Kado keprok. Mudah-mudahan diubarikeun milik rezeki mah atur nuhun kado keprok didongakeun mudah-mudahan si babari heula sia teh atur nuhun anu teu keprok mudah-mudahan masih dekok kelekna ampun geus ah kelekna sing dekok dari kelek mana kok kebajanya aya balon anu teu nama aya balon gitu ayam balon lamun di
colok ngapal leduk aduh ampun aing mah kasep heula sakata tawis bang bage ti aki sapara kaca cu tawiskeun bang bage hapunten Imam Dharma pakaulan kahidep anu namanya Suping tawis ka dulu tawis kanya kapetok buat di keluarga ageng bapak geus ibu ela cenah aki bang bage akeun dunungan anu kasep lain cu hari ini maneh ka mana aduh ini maneh di bawah teh hampir poho euy tuh hampir poho aing teh oh ini maneh kita di ngadalu ke hayo di dapur jeung nu hajat diorek mantuan nyik ngisikan oh segala padahal mah buru-buru ka dieu sejuig ini sia ngaji daung geus sia mah di dapur hari dewek cici teh di masjid tuh tinggal aya geuning sorban ustad sorban ustad ka bawah Nini kalian sadar Nini naon deh boy oh jika kerut sorang itu oh jika sorang bima ngadehepna Nini naon kata apa ka dieu kana juri kan nyebut we siapa malu gelo oke malu malu parana aing teh pokok loba lalaki tidinya aing mah lamun aing puna naon aing lamun gempol lalaki nu kasep teh aing mah birahi esok naik yo si juri naik sama birahi turun kan atuh sia teh ku bonteng jadi turun birahi apa naon ngajarkeun maneh teh arek satya satuhu cenah ka aing teu cara baheula aing keur geulis di papangku aing kena ari ayeuna diantep aing teh euy heuh kamu ngarek ngajakan ka bapak hajat tapi aing ge antep asa teu ngeunah aing mah buru tong punung ka dieu atuh tong punung heuh teh hayang make musik naon sia teh hayang musik zaman ayeuna aing hayang make dangdut kana genahna geoy juri tadi suka teh musik naon gaul sok atuh ka dieu sia teh ini ka dieu heuh sok di belah dia ya aing datang nanya lamun dituluykeun aing mata kemodal. Aduh, ampun. Ampun, lamun dituluykeun aing mata keruksak, malah jema-jema teh.
Heula abah. Kawan sakedeung. Arek naon ini? Aing teh. Tadi teh heeh. Babarengan ngade teh panjang manehnya. Ngabagiakeun ka pamanten anu namanya Supi. Sia Nini. Nini. Aduh. Aing jeung capek. Lain kieu Nini. Ayeuna teh zamanna urang teh zaman loba panyakit. Kawargi sadayana ieu mah bewara. Upami ngagaduhan masker punten dianggo maskerna, upami teu gaduh sawios teh kedahnya. Heeh. Ari masker teh naon? Panutup mulut supaya virus teu asup ka jaga kesehatan. Oh gitu abah. Ari maneh mawa tuh. Aing teh asa mau teh masker teh mun teu salah mah. Sing atuh kaluarkeun maskerna. Kaluarkeun. Pake sadaya kebet. Ego aing tah ieu jeung Juling siapa kira? Eta main masker siapa? Utang aing juling. aduh, salah gelo deh. Hari sia atuh da dibebas-bebas kana kaneron aing. Wah deui aing teh urut peuting poho. Heeh. Heeh jeung lapna. Diasupkeun ku aing ke kana kaneron maneh kan teh aya lap urut nyusut. Suka jadi. Aduh, ampun hari sia. Heeh. Ngan kenalkeun teu ini ka hareup kenalkeun. Ari maneh ngacilang-cileung wae. Syugan we aya paokeun. Teh, ari pahaja teh bae mana abah? Tuh di tukang sia teh. Di tukang tuh Bapak Udi sok mantan dihampura heula sama ujung joget teh. Aduh. Punten. Punten Pak Udi. Yang batu di aing mah Pak Udi damang Pak Udi. Nuhun upami damang mah. Ibuna aya mana bae-bae ibuna? Oh, eta Gusti anu agung. Ampun eta Pak Udi menikah sep aing mah. Ini gelok. Kadia ngan hayuh kenalan sia mah. Ulah gitu. Kadia sia teh nanaonan. Lain Pak Udi tinggal teh cahayaan gitu. Ari kenalan heula. Jika tuh itu nahasikeun sia mah. Pak Udi damang. Nuhun upami damang mah atuh Pak Udi. Ampun. Ulah Pak Udi. Ulah kupa keupeuh. Ulah kuda kodok entong. Komo lamun aing di kodok ulah. Jadi kadia sia teh. Nini nanaonan, nini ulah kikituan tong sok barang penta era di kieu mah. Ulah salareng ser batur barang penta nanaonan ngaprak kitu. Ulah isin. Keun bae ada Bapak Udi mah meureun ngarti geus teu kudu dipenta. Ampun aing mah. Nini manggeus ya ah. Jeung naon di situ teh? Atuh abah aing teh birahi naik gitu. Naon cara cibukan cing keluarga naon? Loba di dieu. Aya batu aing geus ngasupkeun anu gerak buka bae. Ini naon Ari suga teh nyaan jurig. Balon Indonesia teh. Gusti anu agung. Kapan aing mah kieu geus peot teu palsu gitu. Palsu. Mane palsu. Menges. Aduh. Dini. Kadia Dini geus. Awas tos juragan anu. Geulis kaset tuh di paling pengker. Aya. Para mayang, para mojang. Entong abah. Tong dipaksa. Dipaksa ngajak ngeulang ge. Kasep. Hayu urang bagiakeun ku tandang jeung haleuang di paling pengker aya para mayang, para mojang. Mangga cuk, mangga kapayun mangga.
donongan aki bagja hidup pada tersumpi kapalih dia banget kehaduranan urang abujeng kapalih itu kasyaf urang bagiakeun ku aki sareng amun dina waktu ayeuna kadonongan isi anu baratos ngati-ngati ti tadi keneh banget urang sarangan ku tandang jeung heula banget pruk yuk. Bingah sakalangkung kebingah sisa bangsana sukati pilih tanding lir kaurugan penyan bodas kadang dagan bentang utamina ti keluarga pi pengantin istri jagong luhur menang aturan anak baga sumping duduk di gunung keong di rumah teu aya deui nu dianting ti kamari bilang langan kasimpangan ibu kebeku kasono kahidup anu raspati panyilekan berang jeung peuting tawis kaneudeuh tawis kanya geura tapi talungan kembang ti ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Mangga ibu kembang dan okel diabadikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah selanjutnya salam ke ibu banget ke apa kibesan serap kibesan biasa sasalaman mangga selanjutnya iya di pangantenan pamangkat di hapit ku ibu ramana di panganten istri dicalikeun dina parsiana parantos desa yogi itu rombongan sadayana oge mangga tiasa cari mangga sadayana cari dina parsiana parantos desa yogi geut dihaturanan angga Nenek Aduh Borok itu no hajat areknya ayo ini kurang pamitan kasih anaki hapunten anu kasuhun hampura anu dicedak mung sakitu anu kaprihatun anu kasangakeun ti aki sawes ngamati teh sedih rek padurai sareng hidup sedih kunaon siapa abah mati sedih aing teh sedih arek balik kumaha aing teh arek balik kumaha da balik teh kudu make ongkos sedangkan motor ngan hiji-hijina aing teh sedih sing sabar kan bae daya nu hajat siapa ngantara peta oleh digini kasih didoakeun ku aki miwa ambu mudah-mudahan dina ngawang rumah tangga si kalabat rumah tangga anu sakinah mawaddah warahmah amin didoakeun ku aki rumah tangga yang pertama dan yang terakhir tuh tinggal contohna aki jeung nini ieu
rumah tangga kan ngepikeun ka reyon kieu ujungnya didoakeun sin panjang yuswa parijeng barokah didoakeun sin engal-engal ngagaduhan putra putri nu soleh tur soleha amin didoakeun mung sakieu anu kapihatur bobo siapa non carang sapakan aki sudah permios wabil taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ayo ini ayo ini